ningamai noga tamangan kurang jahena loba nama nu hadir ngan ngajawab salam kurang rame beli salam ke warung si Bopa yang jawab salam kurang kom didoakeun ku jisim kuring nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duitna wala sia itu loba duit nu beri langsung nyoot deh nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arara suka surga. Ibu-ibu nu ngajawab salam mudah-mudahan salakina sing nyanu. Oh lah can agus so. Maksud namanya nyanu usaha. Anu ngawarung mudah-mudahan sing buru-buru kabeli mobil. Nu baralaba hutang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing buru-buru kabayar hutangna. Beuki tarik ku di luhurna. Nupang tarik ngajawab salam berarti nupang gede-gedena tanaga ece hutang. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi bil jinan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Izlaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal in'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa ashabihi masabihi zulam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi zikrihil azim wa ta'abudan li tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah ma'nana wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamu walau kana min kurnihi ila qudamihi khataya asyidqu wa syukru wal haya wa husnul khuluq. Al hadis ma'nana wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Wa qala ulama annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallama min a'zamil qurubat wa zalika yahsulu bi amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa zikril qasaidin nabawiyyah. Al-asar maknana wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinaba wa anta khairul fatihin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wal barakah wa sihah wa salamah khususan di hadhil jamaah wa umuman masyarakat di qaryati Pasir Buncir wa umuman masyarakat di qaryati Pasir Buncir wa umuman masyarakat di desa Buncir kene wae bikin Buncir di desa-desa naudenya wa umuman masyarakat di desa Buncir wa umuman masyarakat di Kabupaten Buncir dewa itu lain wa umuman masyarakat di Kabupaten Bogor birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram wal muhtaram adai ilallah sepuh simkuring guru urang sadayana pun pangarsa Aa Kiai Haji Hidayatullah beserta keluarga besarnya anu mudah-mudahan Pak insyaallah mantena tambah-tambah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Mudah-mudahan tambah diberkahkeun ilmuana, tambah diberkahkeun kahirupanana, senantiasa ngabimbing ka urang kana jalan anu dipinggali Allah amin ya Allah ya rabbal. Oge teh hilang ka para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, para asatid, para masyaykhil kiram, terutama anu aya di wilayah Pasir Buncir, desa Pasir Buncir, oge para kiai tamu undangan, anu di Cisaloba, anu di Cinagara jeung sanes di Sempurna, anu sami ku disingkuring dipehormat, walaupun teu disebatan asma hiji-hijina, nanging teu ngirangan rasa hormat simkuring. Anu mudah-mudahan urang daroakeun para guru-guru urang sadayana anu aya dina haplah anu mulia wabil khusus aya di wilayah Pasir Buncir. Fa insyaallah mudah-mudahan tambah-tambah dimuliakeun ku Allah taala amin. Mudah-mudahan tambah diberkahkeun ilmuana, tambah diberkahkeun kahirupanana, senantiasa aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal. Begitu hilang ka bapak-bapak menuju salila anu sok rajin ngadekeun pituah ilmu agama, anu kercalik dina haplah anu mulia, sega tujuan beeling kana bulan anu sangat istimewa, bulan kelahiran seorang manusia nu paling mulia, nu dimuliakeun ku Maha Mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala 14 abad lebih yang lalu telah menurunkan ke muka bumi ini sebagai juru penyelamat yang telah menjadikan sebab hancurnya berhala, hilangnya kegelapan, datang terang benderang, bulan dilahirkan anak Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para bapak aya ngablah anu mulia, pa insyaallah kami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Amin ya Allah ya rabbal. Oke, wabil khusus kepada ibu-ibu, alhamdulillah ternyata di situasi apapun, cuaca bagaimanapun, waktu kapanpun, yang namanya kaum perempuan urusan hadir keagamaan, wabil khusus hari-hari besar Islam, kapanpun, dimanapun yang namanya ibu-ibu rata-rata senantiasa aya wae laras dece. Betul apa betul? Cemai aya di Mumun, di Ija, Ciis, si Dewi ayah si Dewi, si Iis ayah. Alhamdulillah, inilah hebat dan luar biasanya kaum hawa, luar biasanya ibu-ibu. Secapek apapun kondisi, sesibuk apapun kondisinya, dikala ada peringatan hari besar Islam, dikala hari pengajian, otomatis ibu-ibu maka rata-rata kok alhamdulillah molodan, kompak, rajaban, haji bulanan, haji mingguan, kaonangan,
Nyeun arisan nganyuk baju ngomongkeun salaki geus goblok ngomongkeun salaki keur baju terakhirnya Bu no penting mudah-mudahan ibu-ibu kompak dina ngajalankeun perintah Allah kompak dina ngalaksanakeun perintah Nabi senantiasa paling depan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho Allah. Alhamdulillah Bu osok ngaji osok hadir muludan alhamdulillah ayo ece resep nabi rek nanya biasa-biasana ece resep dihandap apa di luhur nyemil wing nanya ece biasana biasa dihandap apa di luhur dihandap jujur ngeunah dihandap ngeunah di luhur. Ayo, hei, tidak. Biasa dihandap apa di luhur? Ngeunah dihandap apa ngeunah di luhur? Gimana? Alhamdulillah dihandap ngeunah di luhur oge ngeun sama-sama ngeun naon? 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 Ngaji aja apa lainnya aja keur dihadap di luhur biasana dihadap di luhur ayo baik ternyata orang kasih kunci mah biasa di luhur ngaji maksud nama di dia alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu saya menjadi ahli surga ojo hayang ka surga hayang ka surga. Di dalam surga ada satu makhluk Allah yang namanya bidadari, cantiknya luar biasa. Cek keterangan lamun bidadari cingirna nongkot ke alam dunia panan poe surem saking caang-caangna saking geusna bidadari. Tapi lamun aya urang pasir buncir bimae bimumun biijah biis asup ka surga akan jadi ratunya bidadari jeung panggelis-gelisna ketimbang bidadari. Alhamdulillah hayang asup ka surga. Syaratna tilu hiji laksanakeun perintah Allah, dua jalankeun perintah Nabi, nomor katilu sing nurut kana jare salaki. Pertanyaan anak ece lamun salaki ece aya di imah, lamun salaki keur gawe ece sok nawaran ti heula apa tara. Hayang ka surga teu? Sok nawaran ti heula ka salaki tara. Isokan aleuk nawaran ti heula ka salaki. Wah, bener. Berarti hayang ka surga ya AWKB. Hayang ka surga, osok nawaran tira ka salaki. Osok tara. Tara. Maksudna mah salaki tira aya di mana lamun salaki ke di mah memeh minta kopi tawaran tira ku aja bapak rek ngopi moal. Lamun rek dahar tawaran tira bapak rek dahar apa moal. Osok nawaran kitu. Ayo tara ditawarkeun ku aja tira naon. Ay kami cara sih. Ya mah jadi kumaha. Subah, makanya mudah-mudahan ibu-ibu sing panjang umur, ibu-ibu sing barokah hirupna, jadi wanita-wanita yang salehah, senantiasa mampu melaksanakan perintah Allah dan rajin menjalankan perintah Nabi dan mudah-mudahan mati dapat ridho suami. Hayang naon menang ridho salaki, surga bagianan. Hayang kita lisukan. Insya kapanpun udah ajari kalau memang Allah sudah tentukan tidak akan bisa dikundurkan barang sedetik pun. Bener enggak di wing yang jantakeun umur di wing ka ayana bulan roah kamari aya hiji ibu-ibu ngaranna Ceuki teh pagaweana tukang dagang. Pas malam nisfu Sa'ban itu kebetulan malam Jumat jam 8 eka Ceuki nutuan jam bulaseun. Cek Ceuki kasih dede anakna yang jantakeun umur ieu. Cek Ceuki dede isukan mah jeung bala-bala teh gorengan teh sing kaloba isukan mah loba semah geureuh ka imah urang. Jam 8 nutuan bulaseun, jam 8 liwat saparapat karasa jantung, setengah 8 meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi berarti baraha menit tah karasana. Yang ukur saparapat jam kamu cek Allah kudu maot malam Jumat. Di belakang rumahnya ada seorang tetangga ngaranna teh Mang Adung. Tukang sayur Mang Adung teh. Itu dia ada umur.
Ceuki maot malam Jumaah dikunekeun poe Jumaah jam 10 begitu jam 11 abdi berangkat Jumaah kapangih ka jeung tetangga ceuki nu ngaran Mang Adung rek Jumaah Madung rek Jumaah nya cenah haji eta mah nu ngaran Mang Adung tukang sayur teh tetangga ceuki nu maot malam Jumaah teh poe Jumaah jam 11 jeung abdi panggih kaayaan geus beres ngurabeun begitu poe Sabtu eceuk cunduk kana waktu yang kana mangsa pas jam 7 liwat satengah liwat saparapat eta ngaran Mang Adung dagang sayur deui. Emang sia naon? Maot. Tuh maot. Ieu homan nya tetangga maot kudu milu maot. Ieu mah nyaritakeun umur. Ceuki maot boga tetangga Mang Adung tukang limahna tukang sayur. Mang Adung ka ngalayan jam 11 panggih jeung abdi kape Jumaah geus ngeureun ceuki begitu poe Sabtu nya dagang sayur deui da maena mah teu maot. Mulai nyangka ke kabar teh maot. Rumah mah eta tetanggana ceuki. Maka mudah-mudahan ece sing panjang umur. Sebab rata-rata nu sok maot ngadadak di cuma awewe. Mana gesieun. Di ditu ieu mah lain di dieu lain. Maka mudah-mudahan ibu-ibu sing dibarokahkeun hirupna amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan sipil maupun militer min adna wilayah ila a'lal wilayah. Wabil khusus Palurah. Kebetulan Palurahnya saya tadi sudah ngobrol dengan asistennya. Palurah sekarang sedang ada tugas ke Bandung. Mudah-mudahan Pak Lurah incager amin. Amin ya Allah ya Rabbal. RW aya RW. Aya wa RW. RW na aya we. Marakena harus kawat. Alhamdulillah. Daerah tadi dititah sambutan ti lurah teuing ka RW teuing ka RT. Oh, waktu datang di acara nyaho we gratis mah araremu. Mudah-mudahan Pak RW sing panjang umur amin. RT aya RT. Marakena apa geus kolot. Alhamdulillah kita bangga dan bersyukur kepada Allah karena di wilayah kita masih ada pengurus terutama RT benar teh. Apa sebabnya? Secara struktural memang RT pejabat yang paling bawah, tetapi secara harfi, secara lahiriah yang paling ketemu dengan warga, nu paling sering kapanggih jeung urang, cing kira-kira nak lamun nu panggilan kapanggih presiden apa RT. Urang dia leuwih pinang panggih jeung presiden apa jeung RT? Leuwih pinang panggih jeung bupati apa RT? Lamun aya tatangga kamalingan caur pertama menang laporan polisi apa RT? Polisi apa RT? Tatangga pasien ngarapihkeun lurah apa RT? Nu sok ngintip RT. Ari RT dia sok ngintip tanah. Sok tanah. Ari RT ngintip alus hideu. Alus. Jadi RT mah kudu beunang ngintip. Asok RT ngintip. Ngintip naon Kang Haji, ngintip dapur wargana geus kabeli beas apa encan, geus nyango apa encan. Mun can kabeli beas wargana buru-buru ku RT beurekeun beas, lamun wargana aya nu can nyango buru-buru ku RT anteran kejo, osok RT ngintip kitu tara. Ya ieu osok tara. Gusti nu aku. Ya Allah. Nah kae teh begitu-gitu teuing lalaki poh awewena pas hiji ka RT. Asli itu bagian BLT sawareh. Betul. Bagian BLT itu. Bagian itu. Bensin naik. Subah di bibitanan warga diberi BLT ku pemerintah. Betul. Majate ganti subsidi BBM. Kira-kira nak sanajan disubsidi eta BBM ditaikeun, eta BBM dibalikin teh. Bensin dibalikin teh. Kenapa diganti karena dibeli? Karena kebutuhan, bener tuh. Sanajan aina dimahalkan eta nu meuli bensin ngajang antri apa eueuh? Antri apa eueuh? Eta bensin karena kebutuhan. Yang kedua, cing aya kanu disebut kebutuhan bensin mungkul lain. Ngaji kebutuhan lain. Cing aya teh jelema ngajaga ngantri arek asup ka madrasah arek ngaji aya eueuh. Nah, tibalikna teh kitu aya kana bensin teh ngajaga setengah jam, aya lebak ngaji mah diajak teh pamumbung we. Padahal kebutuhan sama-sama kebutuhan dan yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat adalah ngaji. Nuantak alhamdulillah video luar biasa urang pasir muncul mah ibu-ibu bapak-bapak ngararaji alhamdulillah.
Tapi kan KRT lagi ngaji alhamdulillah. Apa sebabnya? Karena tadi RT itu pejabat yang paling bawah, tapi yang paling sering ketemu dengan kita, betul. Yang paling luhur pemimpin diurang saha? Urang. Saha? Presiden. Adapun presiden. Adapun gubernur. Atilo. Bupati. Adapun bupati. Camat. Adapun camat. Lurah kalimah. Adapun lurah kagenep. RW terakhir RT memantat, RT mah bintangnya bintang 7, bener tuh. Loba tuh. Halus tuh. Coba menjadi huntu atau jadi betul di antara sok diubaran makin nawan. Oh bintang 7, RT ke bintangnya bintang. Nah sebelum ayo orang pasir buncit jam 2 petingan ada diri huntu, buru-buru datang ke warung, sebagai RT, ke warung mampu. Jangan perlu ke RT, kita berburu paling jauh di babang jadi huntu banyak kain. Mudah-mudahan sing panjang umurna amin. Santri ayah santri, pemuda ada pemuda. Kita doakan mudah-mudahan santri-santri yang sedang menuntut ilmu dijadikan oleh Allah jadi calon-calon kiai yang akan datang, amin. Anak-anak kita yang sedang mengemban ilmu, yang sedang belajar ngaji, mobil khusus di pondok pesantren Pasir Buncit iya, mudah-mudahan senantiasa punya ilmu yang bermanfaat, amin. Pemuda yang berada di wilayah Pasir Buncit, laki dan perempuan, mudah-mudahan jadi pemuda-pemudi yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan si ayah calon presiden di Pasir Buncit, amin. Ayah muat, ayah muat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Cek Allah 2024 Presiden Indonesia kudu aya orang Pasir Buncit. Insya Allah bakal jadi. Yang bener ditempoh ke kanan anak. Kalau kene belum sambung masa jauh aja. Ya Allah, yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya cintai para santriawan, santriawati, para pemuda dan para pemudi. Hei anak perawan, haruslah berhati-hati karena kalau mau ke Pasir Buncit, saya lewat Ciawi, loba zaman ayeuna awewe anu beteuna buncir kegablek salah. Ayo, nauzubillah min. Santriawan, santriawati, pemuda dan para pemudi. Hei anak perawan, haruslah berhati-hati karena sekarang Bandung telah menjadi lautan api. Banyak zaman sekarang perawan udah dicandung waki ayah Allah. Ayah kene wae. Ayah Allah. Daripada dicandung waki-aki kene kukia. Terima kasih. Wah, mana kukia itu laki-laki. Ya Allah, mudah-mudahan sekali deh. Para pemuda, para pemudi, wabil khusus anu aya di hablah anu mulia, mugia dijadikan Allah jadi calon-calon kiai yang akan datang, calon-calon pemimpin yang akan datang, senantiasa mampu untuk berada di dalam koridor yang benar, menjunjung tinggi agama Allah, memuliakan kedua orang tua, menghormati guru, memuliakan guru, menghormati satu sama lain, mempunyai akhlakul karimah seperti visi dan misinya baginda Nabi besar Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, dari akhlak yang keji kepada akhlak yang terpuji, dari akhlak yang jelek kepada yang akhlak yang bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadaya segini ridho Allah, amin. Pengatur waktu, penata acara, dari sendiri MC dilakukan ya karena pokok ya teh. Protokol disebut tidak. Misalnya, protokol adalah ujung tombak dari acara ini. Muncul protokol, maju cek protokol, urun. Nan ripuh, memang lawan acara ini ripuh protokol datang panggulana balik pang pamerina. Oh kayak protokol macam itu, tuh macam wanir balik. Mudah-mudahan protokol pengatur waktu, baris miring MC atau master of ceremonial atau cekulan Pasir Buncit mah pro disebutnya lanjut protokol. Mudah-mudahan sing panjang umur, amin. Mudah Pasir Buncit mah para lintar menangi buah beda warna bentuk sepeda ngaranna bener teh. Lamun urang dia mangi buah warna biru kali panjang di keretan di dapur dipakai jin bala-bala buah naon ceu. Buah bon. Lamun nu buleut bodas ngalapis dipakai nyampuran angin sok buah naon. Buah biasa itu kudu ngelem kolek itu
buat ngelean buah ari wadah kecap boy wadah kecap mah boy anu ngareneng jeung bedung oh ari nu dibawa polisi oh pistol jangan nyebut naon pistol aja nu dibawa polisi mah pes anu sok digagadak ku hansip panah kol lagi HS bengkung morong kol ari kaayaanana memeh cisempur mah lembur cipok pokol ari pengatur waktu mah pro luhuras di dalam kantong celana mah disebutnya kunci ini oh kunci kalau keseserian kunci kunci sih oh, cek hadir bapak hadir imah kosong di kunci henteu. Kuncinya di bawah henteu. Beras henteu. 200 naon? Oh ya, kunci cek aya oge. Oh, kunci. Mantap mudah-mudahan sadayana para kunci begitu para bapak, para ibu-ibu nu hadir di Pasir Buncir ieu demi tujuan keur ngabuktikan cinta ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan dihujanan rahmat jeung ridana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama dengan di jisim kuning yang dakin tahiyatul Islam wa tahiyatul mubarakah. Pertama-tama dan paling utama yuk dan sami-sami majatkan puji ke Allah Rabbul Izzati. Ngadoa ke Allah Maha Mulia Azza wa Jalla. Kalian bertakbir Allah. Ulang parantos biasa ngalengkahkeun dua dampak sampean. Nepatkeun dua pandangan di bismillah dina lisan. Niat dina jero hate sejak ta'ziman wa takriman karena bulan yang sangat bersejarah 14 abad lebih yang lalu telah terlahir seorang manusia yang paling mulia tegasna Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan langkah kaki ayunan tangan bismillah lisan niat hate sejak tajin ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadayana sadongkapna kana hablah anu mulia sing dihujanan ku rahmat jeung ridho maupun hidayah ti Allah. Amin. Mudah-mudahan urang sadayana sawangsuna dihampura dosa ku Allah. Yang paling kita harapkan selain rahmat Allah adalah syafaatul uzmanya baginda Nabi besar Muhammad. Karena dengan adanya peringatan Maulid, dengan adanya kita melangkahkan kaki ke tempat peringatan Maulid, insya Allah Rasul jamin keselamatan kita. Rasul menyatakan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku yang akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Dengan catatan kita tujuannya ikhlas karena Allah, membuktikan cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad. Oke, tehilap salawat wa salam ay makhluna bi ta'zim biaka sanggakeun dicurahkeun dilungsurkeun ka hiji makhluk anu istimewa sayyidul wujud wa sayyidul kaunain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mudah-mudahan tercurah limpahkeun ka keluargi miwah para sahabat-sahabatna kepada tabi'in atba tabi'in umum sadaya mantan anu gegenya ka pangerajaranana termasuk urang sadaya nu hadirna anu mulia. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yuk kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan lahirnya Nabi. Yuk kita evaluasi amal perbuatan kita untuk pembuktian cinta kepada Nabi. Yuk kita introspeksi diri kita sudah sampai di mana kita menjalankan sunnah Nabi anu notabene urang sadayana hadir jeung setiap bulan Rabiul Awal memperingati Maulid tujuanna teh aya sanes ngabuktikan cinta jeung ngagungkeun kana lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Alus henteu? Muludan alus henteu? Setiap bulan Rabiul Awal urang Pasir Buncir osok muludan tara. Alhamdulillah alus henteu? Lamun aya jelema nu nanya, maaf boba zaman ayeuna kiai-kiai dina Google, dina YouTube menyatakan apa artinya muludan, apa faedahnya peringatan Maulid, pemborosan Maulid itu beda, Maulid tidak ada dari sananya. Ceuk maranehna pertanyaanna manehna nyebutkeun mulud eueuh ti dituna Alicia pernah ka ditu apa encan kitu we. Pernah kita jelema disebutkan mulud eueuh ti dituna pernah ka ditu encan? Encan. Bener? Betul? Ari muludan aya di Kangjeng Nabi teh. Aya Allah. Ada ngandung beda cara. Di dalam salah satu uraian hadis
Nabi senantiasa puasa hari Senin dan Kamis, betul? Puasa warisan Nabi itu hari Senin dan Kamis. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau puasa? Cek Kangjeng Nabi, numanta kami puasa poe Senin sebab kami syukur ke Allah sebab kaulah dilahirkan dina poe Senin. Muludan lain ngaranna. Kangjeng Nabi muludan lain. Muludan ngan Kangjeng Nabi mah carana beda. Yakni Kangjeng Nabi mingaling kana lahirna ku ngalaksanakeun puasa. Pertanyaan anak leuwih minang urang apa Kangjeng Nabi tah muludan teh? Leuwih minang saha? Leuwih minang Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah muludana saminggu sakal ari urang satahun sakali ge bari loba jelema nu nalpak tarang. Datang bulan mulud bari si menit make atuh bari pengeluaran ieu. Can merek Pak Kiai can panitia can RT datang. Tah si menit manuk itu padahal anu ditinggali ku urang cing aya urang moal lamun Kangjeng Nabi. Aya duit lamun Kangjeng Nabi moal. Aya meja lamun Kangjeng Nabi moal. Moal apalagi cai can aya. Bener? Moal aya. Betul? Betul apa betul? Maka alhamdulillah luar biasa peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad SAW di Pasir Buncit, ia panggung dihiasi dengan berbagai ornamen, di antaranya bunga-bunga hidup. Alhamdulillah. Dan itu bunga iya kemang deking kemang mahal deking kemang murah gitu. Mahal gitu. Nu mahal mah euceul lain kemang kieu cara rokong. Kamari ge fenomenal ratusan juta kemang naon teh ngaran teh? Jangan bolong. Ieu mah kos kemang astana. Ini kebikin ke aina hayang nyaho eta jelema nu mere ngaran kana eta kemang cara rokok make dinyaranan janda bolong. Padahal teu disebutkeun bolong ge janda mah pasti bolong. Nah jadi mahal nih. Maka tahun kamari mah nu mahal teh lain parawan. Janda bolong. Bikin ratusan juta. Maka di dieu mah apa janganna alus. Alhamdulillah korsina alus. Pajanganna alus, mejana alus. Nah sababna karena meja yang di hadapan saya ini adalah sebuah pajangan. Cirina pajangan, cai sagelas-gelas aca di depan meja. Ayo kakak. Ari bahana kok kodorai. Meja di kursi. Itu ting bohong memang ngajak ke aing misalnya. Terus tinggal mana tadi? Tadi itu tinggal mana? Tinggal mana? Cai. Yorakun banyak tingkat cai. Tinggal mana? Tapi Kangjeng Nabi puasa unggal poe Senin. Jijigan kadang bolong. Gimana banyak ha? Kalau ini tadi muring dah. Alhamdulillah. Nuhun mudah-mudahan ini berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Biasanya kalau ada air di kemasan botol seperti ini suka dibarengi lamun teu gelas jeung sedotan. Nu ngos-ngos aing mah. Lain ieu kaayaan di aqua jeung pokari iling siling ceklan da sieun tali guling sieun lalamu bener-bener. Terus muludan aya ti dituna aya ti Kangjeng Nabina cara yang beda. Nabi memperingati kelahirannya dengan melaksanakan puasa. Kita membuktikan cinta kepada Nabi, memperingati maulidnya Nabi dengan berbagai macam ibadah. Betul? Apa sebabnya? Peringatan maulid itu diibaratkan wadah. Benar tak? Iya botol. Wadah lain. Wadah bisa dicayang kudu cai eueuh rasaan, bisa wae kucing teh, bisa wae kucing herang. Bener teu? Ieu wadah.
tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Muludan wadah esina dina muludan naon esina naon syukuran ke Allah dengan pembacaan maulid Nabi, betul, dengan pembacaan zikir, betul, dengan kita silaturahmi, betul, dengan kita bertemu dengan guru, kurang loba sedekah, wayana peringatan maulid, wadah peringatan maulid, kurang tiasa ngajalankeun sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Silaturahmi sunnah Nabi, sedekah oge sunnah Nabi, Nabi baca zikir oge sunnah Nabi. Kita bertemu dan sudah bertemu dengan guru, itu sunnah Nabi. Alhamdulillah. Cing kira-kira lamun peringatan maulid aya cau di dieu mah penting. Lamun eueuh muludan aya moal. Lamun eueuh muludan aya gelas mah. Nuhun. Alhamdulillah. Nuhun. Ini maksudnya cai naon? Hah? Panci herangna ieu ge aya. Uy, mana nyebutkeun ge lamun aya pokari biasana lamun eueuh gelas sedotan. Berarti sedot gelas kudu kosong air monoton. Alhamdulillah. Apapun acaranya dimanapun tempatnya, yang namanya air putih senantiasa ikut andil, betul, termasuk anu dina gelas dia termasuk disebutkan cai mur, sing kompak cai mur, murah, betul. Lumur banyak menyokot. Terus Nabi iraha lahir. Nabi lahir aja. Nabi lahir iraha. Tanggal 12 Rabiul tahun itu apalun gajah kan ukur tiluan. Tahun kan eta malam lahir Nabi 12 Rabiul Awal tahun atau sanatul bil bertepatan Masehina tanggal sabaraha. Kemudian oh Masehi teh tahun loh, lain bulan. Bulan apa Januari bikin ka Desember tanggal sabaraha. Tangcep sapali nongeng mah atas sapali informasi lahirnya itu bertepatan tanggal 10 April tahun 570 Masehi. Bertepatan lahirnya Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal sanatul bil atau tahun gad mulia tetap malam lahir Nabi. Mulia teh pertanyaan anak aya eueuh malam salian malam lahir Nabi nu dimuliakeun ku Allah yang urang aya eueuh. Aya eueuh Pak. Bu, selain malam lahir Nabi, ayat ke malam saja mulia. Ayat malam naon? Jumaah. Lu nyantok bapak-bapakna malam Jumaah. Terus kajian lah. Malam Jumaah mulia anda Pak. Bu, malam Jumaah mulia anda. Mulia apa sebabnya? Karena malam Jumaah itu Sayyidul Lailah wa Sayyidul Ayyam, raja na peting, raja na poe dina saminggu malam atawa poe Jumaah. Maka malam Jumaah mah disebut malam naon? Malam sunat naon? Sunat naon? Malam Jumaah teh sunatna sunat naon? Malam Jumaah teh sunatna sunat loba ibadah. Terutama pek loba dan baca salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Asal baca salawat. Oh, nambah 1000. Menang 1000. Itu bukan kurangan goceng. Aya hiji salawat Pak Bu lamun dibaca kurang 80 kali, lamun udah boga dosa leutik ka Allah 80 tahun maka bakal dihampura dosana. Berarti sakali maka jadi penghapus dosa 1 tahun, lamun 80 kali eta 80 tahun. Sudah dibaca poe Jumaah atau malam Jumaah. Osok maca ta. Hayang dihampura dosa. Hayang teu maca shalawat eta shalawatan ka Jumaah ngapun Jumaah baca tara. Besok sok. Salawat naon? Salawat nariyah.
sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sakitu baca karulah penjumaah 80 kali cekan yang Nabi dikala kepada umatku, dikala orang yang baca salawat umi 80 kali punya dosa kecil 80 tahun akan diampuni oleh Allah dosanya. Berarti sekali maka jadi penghapus dosa sata. Nikmat itu gede tega jalanan osok tara kejodok tara taranya nyawa tapi salawatnya nyawa deh malam Jumatnya kudu nawan salawat umi malam Jumatnya kudu loba ibadah terutama perbanyaklah malam Jumat baca salawat wabil khusus baca Al-Qur'an osok baca Quran kita namun Quran dibaca malam Jumat pasti di mana-mana Yasin alus ke malam Jumat baca Yasin alus aja ya malam Jumat ngesalat Isya ke malam Jumat baca Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Can anggeus maca Yasin salaki asup ka kamar bari deem. Eta eueuh maca Yasin meuning eureun meuning teruskeun. Eureun apa teruskeun? Eureun. Luar biasa. Bener awewe di Mas Soleh. Eta lalaki asup ka kamar deem berarti naon? Hayang naon? Makisa kurang buncit. Mangga teh salaki asup ka kamar dehem teh hayangeun. Lain hayangeun eueuh atuh ti parok si teh. Salaki nu menit kitu. Eta eueuh maca Yasin can anggeus salaki asup ka kamar meuning eureun meuning teruskeun. Eueuh. Asup eureun asup teruskeun. Meuning eureun meuning teruskeun, Pak. Cocoknya eureun apa teruskeun? Terus kan? Oh, itu kang mah tuh hayang pamajikan loba ganjaran terus kan cenah. Teh nyating teh. Mendingan terus kan? Mingrek nanya. Maca Yasin malam Jumat sunat apa wajib? Sunat apa wajib? Ngalaksanakeun kewajiban ka salaki jeung salaki malam Jumat sunat apa wajib? Iya. Di dieu ending nanya. Berarti mending eureun mending terus kan? Satu dasarnya. Tapi di rumah insyaallah ibu-ibu dia bakal Bu nya. Mudah-mudahan ibu-ibu cintanya umur. Apa sebabnya Pak? Kalau kita melihat tentang masalah kesibukan di muka bumi, lalaki jeung awewe leuwih sibuk lalaki apa awewe? Awewe sok akui kurang lalaki mah kadang-kadang cewek serba malam apapun seorang perempuan tidur dari jam 1 jam 2 nusa kudang memeh subuh lalaki apa awewe cek tuh awewe bener ente nusa kudang tinggal 2 gentila tengah penting sah maknanya anu kudang tila memeh subuh cenah manehna ieu mah kudang gentila tengah penting lalaki hanya jelema molor ngahudangkeun ayo cek kumaha pikiranna ya, ayo nusa kudang teh gitu udang memeh subuh kalau kana nusa kudang tila lalaki apa awewe? Awel nusa mah udang tila. Nah awewe bener deh. Notabene yang namanya kaum perempuan ibu lamun awewe urang dieu geus salat subuh biasana urang kasih muncul awewe da geus salat subuh SDI apa kana pagawean? Awewe mah kakenaka arek klub nyolokan pagawe teh kenapa bener teh ceu kan rata-rata mah awewe geus salat subuh sare apa sasapu beres sasapu ngagoler apa ngepel beres ngepel lelempangan apa nyeuseum beres nyeuseum diuk apa balanja beres balanja ngamandian budak apa ngagoler salaki mantuan cara benge siapa nu bakal ketemu ka aing tara semua. Ya Allah, ya udah kasih buncir. Ya, ai salaki aja lamun geus salat subuh ngepel apa ngopi.
Oh akur kabe. Ai barang satarek beda. Orang pasir buncit lalaki na jadi mah lamun salat subuh ngepel apa ngopi. Sing gopak ngepel apa ngopi. Tang kudu sieun ceuk alus apa goreng. Ya dong, pematikan heula aing mah nya awewe. Alus apa goreng ceuk? Singkat kali meh kadeueun ku sakitu ceuk. Eta lalaki geus salat subuh lain mantuan ngepel ka pamajikan ka ngopi alus apa goreng. Kompak halus goreng, halus goreng ya. Goreng. Nuhun. Ternyata udah salah subuh kopi teh goreng. Wing rek nanya ayat teh dulu goreng. Ayat teh. Numpang goreng-goreng ayat teh. Oh cek. Salah kieu teh salah subuh teh lain mantuan ngepek kakak ngok. Eta gor. Ayat teh numpang goreng-goreng. Oh saha. Laki kunaon pakai goreng? Aya eueuh. Saha nu goreng-gorengna? Nyaho teh? Tahu apa tidak? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Kalau cek ulang pasir bucil awena lalaki masalah subuh teh lain mantu makan ka ngopi eta goreng, tapi aya numpang goreng-gorengna. Saha numpang goreng-gorengna? Numpang goreng-gorengna numpang nyieunkeun kopina. Iya, biasa. Dia nu sok nyieun kopina rata-rata awewena apa lalakina? Berarti awewe. Berarti numpang goreng-gorengna lemok. Ayo lah, lain tukang ngopi. Disebut goreng. Namanya nyieun kopina, kenduri goreng aku. Tapi insya Allah di dia mah ibu-ibu di dia mah insya Allah saralehah, amin. Mudah-mudahan panjang umur, isuk-isuk. Lalaki mah ngagoler karya panganeuna mah geus pindah ka sapu bener aja. Beres sasapu kepelanun, busuk, tinggal dapang tebing ka ngoronan, di ngoronan tebing ka digosek-gosek, bener aja. Salaki mah nyantai we. Padahal kewajiban awewe lain. Ngepel biasanya sasapu ngurus budak kewajiban awalnya. Ieu mah rahasia perusahaan ya, budak-budak ieu mah. Ngepel biasanya jeung ngurus budak sabenerna eta lain kewajiban awewe. Tapi kewajiban lalaki di mana-mana kawin jeung hiji awewe wajib nyadiakeun pembantu jangan tuan ngeulaan jadi pamajikan. Pertanyaanna di pasir muncul rata-rata lamun boga pamajikan disadiakeun pembantu apa pamajikan dijieun pembantu? Mulai dibalok asyap dan kuesti kalau mau paling gila, ayo lamun kawin eta jelema mas kawin 10.000 tunai tapi kan kapeu aya anakan gila cek aingnya sok geus siap pekat jablay daekeun mah 10.000 sabeuting moal ieu teh kan ini tapi kan kapepet palina susul teh di sagede jakalapan daun kan tapi kan kandong menang dada rata ceban. Ayah begitu, mas kawin cobaan ayah. Karena saya boga anak saya naik mas kawin sudah gede, gitu. Udah 10.000 tinggalan diet ke lah yo. Mudah-mudahan ibu jadi ibu solehah amin. Yosef ngepel sasapu lain kewajiban awel, tapi eta kewajiban lalaki nyadiakeun pembantu betul. Kewajiban awewe naon Kang Haji ngan ukur hiji nurut ka salaki. Bener. Insya Allah asup kasur. Cek salaki sasapu, cek salaki ngepel, cek salaki nyesel, tah awewe mah nurut ka salaki. Jadi kali dikain deh awewe. Pasti nyesel jalan wae gitu. Oh, mudah-mudahan ibu-ibu sing panjang umur amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mulian teh malam lahir Nabi. Mulian teh Nabi dilahirkeun waya kumaha? Berapa penting? Penting, udah ini sudah 11 liwat. Penting ininya. Lain dari pasir buncir ya acara peringatan bulan sok tapi kan jam baraha. Di goblok. Jam 2. Karek nyiksa naon aing. Ya luas aing. Jam 2. Ya Pak, punten aya ukuran ibadah mah terutama ngaji komo acara peringatan mulun kieu lain diukur lila jeung sakedeuna tapi nu penting ikhlas karena Allah balik mawa amal aja amplop
Jijigan karena amplop mau lama. Dan udah datang kade ibadah silaturahmi sejak kanjeng karena lagi nak kanjeng lagi mata mudah-mudahan kali malah amal. Jadi mulu dan kanjeng lebih tentu sambil lawan bahagia. Nah itu guru singgir jam ditanya ojo. Amplop. Oh maksudnya jangan sah itu teh kata kawin. Oh baru amal jangan amplop. Oh udah gimana sepupu lutusnya. Makin buku lutus gitu aman. Ayo Nabi lahir tanggal sabaraha? Tanggal 12 Rabiul mulia henteu. Salian malam lahir Nabi ceuk tadi aya nu dimuliakeun ku Allah jamuran. Malam naon? Malam naon? Sama ngabeduk malam Jumat. Terjadi di bulan Ramadan lebih baik ketimbang 1000 bulan yang tidak ada malam itu. Malam naon? Lailatul Lailatul Qadar ini mulia ke Lailatul Qadar. Malam lahir Nabi mulia ente. Pertanyaannya mana lebih mulia lahir Nabi apa Lailatul Qadar? Mana lebih mulia? Lahir Nabi apa Lailatul Qadar? Wajib ulang nekatkeun ngayakinkeun dina manapun bahwa semulia apapun malam lain termasuk Lailatul Qadar tetap masih lebih mulia malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa alasannya? Naon sababna? Likulli syai'in sabab. Setiap perkara pasti ada sebab. Bapak naon sababna make dahar? Sebab naon sababna make minum? Sebab aus dan jelema aus mama minum, cilina jelema aus kasok minum, nan lamun minum jalankeun sunah Nabi memeh minum maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perasaan yang ayah anu. Ayo kenal ngareng ieu sih labuhan. Aku aja ada pengen pokadi sih labu. Dasar buka ini dasar gue apa di rumah kalau pajangan, pemangku pajangan, meja pajangan, sayoge pajangan, namun sababna nu dibuka di aca. Aduh, malam naon? Lailatul. Dibandingkan dengan Lailatul Qadar pun kita wajib menyatakan bahwa malam lahir Nabi masih tetap lebih mulia. Apa alasannya? Imam Qasqalani ngendikakeun dina kitab Mawahib ada 3 alasan kenapa malam lahir Nabi lebih mulia ketimbang malam Lailatul Qadar. Pertama, kemuliaan malam Lailatul Qadar Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi lamun Nabi terlahir ke alam dunia Lailatul Qadar aya apa moal ai berarti jelas malam lahir Nabi lebih mulia ketimbang malam Lailatul, karena Nabi sumber dari segala makhluk Allah. Yang kedua, malam Lailatul Qadar kemuliaannya Allah buktikan dengan turun para malaikatnya Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaik. Turun para malaikatnya Allah, turun para roh-rohnya pilihan Allah menyambut kedatangan kemuliaan malam Lailatul. Tapi 12 Rabiul Awal sanatul bir bukan karena muliana lain karena turunnya malaikat, tapi eta bulan eta malam jadi mulia karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Pertanyaannya lamun Allah menyatakan Nabi malaikat aya moal. Mun Allah menyatakan Nabi surga aya moal. Kurang dia aya moal. Cing anu panggeulana makhluk Allah diciptakeun ku Allah saha? Makhluk kebangunan sebagai bawah saha? Ada mana? Ada memang loba. Ya ada damiri, ada malik. Makhluk kebangunan sebagai bawah saha? Nurna Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa yang menyatakan Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aqla, kata Allah. Jikalau aku tidak menciptakan nur wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan falak, Allah tidak akan menciptakan surga dan isinya, Allah tidak akan menciptakan alam semesta termasuk wa ayu ulang sadayana lamun Allah kita nurna Kanjeng
Lalu Imam Ka'bul Ahbar ngendikakan dari cahaya Rasul, digenggaman cahaya Rasul yang telah diciptakan oleh Allah. Allah bagi empat. Pertama, Allah ciptakan jadi Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Allah ciptakan kalam. Lalu Allah begitu Allah menciptakan kalam, kata Allah, uktub ya kalam. Hei kalam, tulis kemana? Eta kalam begitu dihitung Allah, ngageter ngadetik 1000 tahun itu bisa nanawan. 1000 tahun kemudian baru kata kalam, ya Rob, kaifa aktubu? Ya Allah, apa yang harus aku tulis? Cek Allah, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi ciptaan Allah pertama yang ditulis oleh kalam, begitu Allah ciptakan, begitu Allah jadikan itu kalam dari nurnya Nabi. Yang pertama ditulis ternyata zikrullah sampai Muhammad Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasul. Katilu Allah ciptakan jadi aras, luka opat Allah bagi empat kembali, luka hiji dijadikan akal, kedua dijadikan ma'rifat, katilu dijadikan ku Allah ca'angna bal kiberat, jeung kaayaanna cekasna penglihatan mata manusia. Itu semua sumbernya dari nurnya Nabi Muhammad. Luka opat Allah simpan deui aras, ketika bakal bikin jadi umat manusia. 2000 tahun kemudian kakak Allah ciptakan Nabi Adam alaihi lupa dengan diciptakan Allah bentak lalaki apa awewe, lalaki apa awewe, lalaki itu mantap rata-rata menjadi pemimpin, golongan lalaki apa awewe, lalaki itu jadi presiden, lalaki itu jadi gubernur, menjadi raja, imam Jumat, wali nikah. Sebab lupa dengan diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihi. Lalu Allah ciptakan umur basar, induknya semua manusia. Kedesnya Siti Hawa diciptakan di naon? Dina tulang rus, ari tulang rusuk lempeng apa bengkok. Eta tulang rusuk tulang ikal mun aya lempeng di paut kuleungeun bisa mah. Hayang lempeng kudu dipahakeun. Kudu dipek rek kakara bisa lem. Awewe tiba beula teu dikandung alam dunia, kabeh diciptakan dina tulang anu bengkok. Maka kahayang awewe di paru anu sok minang meuli baju saha awewe anu sok minang meuli kutang awewe nya lalaki meuli kutang anu sok make tiung awewe anu sok cerewen sebab anu ciptakeun dina tulang anu tulang bengkok hayang lempeng kudu dipek geus lamun aya awewe urang pasieun bucin wak-wak pek ka salakina eta awewe kitu kudu di papagahan sudah pek-pek bener urip ngomong pek-pek perlu buat jadi kapet-kapet Tuhan. Anu tak singan, tak beberapa di ilmu sadarannya. Kayaknya senantiasa sing ngrahmateun Allah, sing menang dosa laki, sing jadi calon penghuni surga amin. Nah sababna heuh darek kumaha-kumaha ge Pak sudah jadi kodrat seorang perempuan awewe cerewet wajar. Lamun lalaki cerewet wajar teu seueur. Masuk diomongkeun siapa bibir awewe we cenah kitu. Dan sok cerewet mah awewe. Bener betul, betul. Sementara keayaan awal diciptakan di tulang rusuk, tulang di tulang. Ayo tulang gelas apa biye? Gelas apa biye? Memantap rupa kuat-kuat di dalam dunia lelaki apa awewe? Ada apa awewe? Jadi ayo awewe diciptakan di tulang. Ayo tulang lulus apa gelas? Dan paling kuat lelaki apa awewe? Awewe. Benar, benar betul. Yuk kita buktikan. Lamun aya awewe urang pasieun sing ditinggalkeun mampu salakina, boga anak yatim opat, seorang perempuan mampu berperan jadi bapak, betul. Ngurus budak, nyakolakeun budak, nganapahan budak. Awewe loba di luar sana butuh-butuh deui salaki, teu butuh deui bapaknya sampai anak-anak kararawin. Loba awewe kitu. Loba buat itu subhan. Itulah perempuan. Coba lamun aya lalaki urang kasih muncul rak ditinggalkeun maot ku pamajikanana pasti sedih sing kawin deui ya. Ditinggalkeun maot pamajikanana sedih. Kawin deui anu begitu maot mana ya kawinan ada mau ge lewe nu aya. Ngan terus-terusan lewe kita lalaki. 1 tahun kemudian datang sok ngangande lain balik karunya kabudak. Awas nu ngurus aja. Benar tak? Benar tak itu. Mantap perangkat mudah-mudahan kurang sering jadi kayak gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk hikmah peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad.
maka kita evaluasi amal perbuatan kita introspeksi diri kita, sudah sejauh mana kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan apa visi-visi Nabi diutus ke bumi, ke muka bumi. Ya dari kata Rasul, innama bu'istu liutami makarimal akhlak, Nabi diutus ke alam dunia bikin yang gunakan akhlak anu tadina sentak sengor sing bangun sangat supaya orang menang doa. Dan jelema mah awewe lalaki kabeh di hadapan Allah tidak ada bedanya. Nah sababna sebab cek Allah mengamila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melaksanakan amal perbuatan yang baik, laki-laki maupun perempuan, maka Allah tetapkan orang itu orang mukmin, dan akan Allah berikan Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, kehidupan anu senantiasa menang ridho Allah Subhanahu. Mengentak jelema lalaki awewe di hadapan Allah dinangka ibadah mah Allah bedana. Salat lalaki lohor barakaat 4 rakaat, awewe salam teh. Jelema diciptakan ku Allah laki awewe sarua henteu. Sarua kabeh dina tanun. Sari patitan, nu mantap jelema mah jauh tina tan, malah jauh di luhur naon. Di luhur tan, urang leuleumpangan kaayana rek ka kebon dincakan naon. Teu kahaleup di ka jalan raya naik motor gogorowangan di luhur naon. Aspal di tanun. Dulur aspal mah motorna. Bener teu? Maka jelema mah jauh tina tan. Nalika maut dicabut nyawa sanajan beunghar sanajan jabatanna tinggi, nalika maut dikamanakeun ka kudu hidup pasti diasupkeun kana jero liang, kana jero liang naon liang kubur. Liang kubur ayana di mana? Dina jero tan. Urang diciptakeun ku Allah asalna dina jero betul aja. Ane jelema diciptakeun ku Allah asal jero taneuh. Ayo ece sok bentelung beuteuh kita jerona sampo apa budak? Yo bagus. Jelema diciptakeun ku Allah asalna dina jero taneuh. Emang sampo di jero beut. Lahir ka alam dunya nalika maut pasti diasupkeun kana jero liang. Kana jero liang naon? Liang kub. Beres acara penting ieu acara di dieu balik ka imah masing-masing nu diboro naon? Iya. Yang naon? Oh yang pantok. Mun leuweuh liangan disebut pantok mah. Nu mangka disebut pantoknya karena aya maka balik ka imah masing-masing pasti asup ka jero imah. Atuh asup ka jero imah. Ka jero jalan mana? Jalan yang naon? Oh yang pantok menyet pantok ditabrak. Jalan yang pan. Ece boga salaki. Alhamdulillah salaki ece mangkat isu balik penting gawe banting tulang eta kabeh ngabelaan. Keluarga sih teh. Iya aku semua. Kamu lah kita ngomong kemudian anak banyak kebelaan liang. Keluarga. Pasukan udah kasih bucin namun Pak Asep kalau saya pegawai kamar Jakarta ngebelaan naon liang gile ta. Ngebelaan keluarga. Maka mudah-mudahan melaksanakan kayak gini dari Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mudah-mudahan melaksanakan segala sahabat dulu Nabi Kanjeng Nabi amin. Jadi lebih mulia ini malam lahir Kanjeng Nabi ketimbang malam Lailatul pada alasan tadi. Ayatin hiji siapa caman tau dia bawa dari meski komal meski sukan tuh kemuliaan malam Lailatul Qadar dipasifkan ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi lamun Nabi terlahir ke alam dunia moal aya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar mulai kamuliaan dibuktikan turunnya para malaik. Tapi 12 Rabiul Awal sanatul bil lain karena turunnya malaikat tapi lahirnya Kanjeng. Lamun gama Allah penciptakan menurut Kanjeng Nabi malaikat aya moal. Makhluk sejen aya moal. Urang aya moal. Jadi jelas malam lahir Nabi lebih mulia ketimbang malam Lailatul
nu katilu malam Lailatul Qadar cek Imam Qasqalani kemuliaannya Allah berikan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad saja. Betul. Dibikin teh eta kemuliaan Lailatul Qadar ka orang kafir. Tapi lahir jadi diutusna kanjeng Nabi ke alam dunia jadi rahmat jam iman mungkul apa jam sakabeh makhluk Allah. Jam sakabeh makhluk Allah sesuai dengan perintah sabda Allah cek Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku mengutus kepada wahai Muhammad angin jadi rahmat dengan alam semesta. Engkau sinu berakal nu teu berakal ke kabagian rahmat Allah sebab dahina kanjeng Nabi jangankan makhluk yang bergerak batu yang diam pun itu termasuk kabagian rahmat Allah sebab dahina kanjeng Nabi memantak wajar udah sadaya terutama di pasir buncir ya setiap bulan Rabiul Awal malam kapanpun senantiasa serempak memperingati Maulid. Apa tujuannya? Tujuannya lain adalah untuk mensyukuri nikmat Allah ulahirna kanjeng Nabi. Kaduana syukur nikmat Allah udah dijadikan umat kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dijadikan Allah jadi jalma anu pengen ridho Allah, sing dipanjangkeun umur badi disahatkeun ku Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah. Segala pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh masyarakat Pasir Buncir di dieu, harta tenaga maupun ilmutan, mudah-mudahan sing diganti ku Allah kalian pahala anu berlipat ganda. Terutama pisan patani sing diberkahkeun dina tanina, anu dagang mudah-mudahan sing dibarokahkeun dina dagangna, anu nyupir mudah-mudahan sing diberkah salametkeun dina nyupirna, pagawe kantor mudah-mudahan sing tereh naik jabatanana, para kiai terutama guruna ulah doakeun sing tambah-tambah berkah ilmuna, santri-santri nu nuntut ilmu mudah-mudahan sing dijadikan ku Allah calon-calon kiai yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir yuk kurang sadayana kebetulan situasi dan kondisi sekarang ini cuaca ekstrim. Bahkan minggu kemarin di kota Bogor mah loba anu ti poros, loba anu palit, nu maot ge aya 4. Imah loba nu kabusur, motor kakueuh, mobil kekalobokan, lain jelema ieu mobil kekalobokan kamari minggu kamari. Ayeuna mah hujanna begitu ayeuna lohor hujan gede sajam 2 jam. Da lumayan eta kalopak mah kaayaanna cai gede. Apa yang itu mudah-mudahan sadayana masyarakat kota Kabupaten Bogor terutama aya di Pasir Buncir ieu mudah-mudahan sing disalametkeun ku Allah tina longsor, tina banjir, tina kaayaanana, tina hal penyakit anu diturunkeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Maka terakhir yuk udah baca shalawat sifat, mudah-mudahan dengan kita baca shalawat sifat khusus kurang sadayana, mudah-mudahan masyarakat sadayana di dieu senantiasa diberkah salametkeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wadiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari
بآلها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kalian hadirna urang Allah mulia ya Allah. Masyarakat Kampung Musim mudah-mudahan beuh kampung beuh kasih bucin sing tamani berkahkeun panjang umur bari disakeun ku Allah bila mana dipun yuswa mudah-mudahan husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dubina sakitan taufiqtur mudah-mudahan saged sampaikan sing jadi almana manfaat upami lepat jelas kecamatan luar dina kemudahan sing beri mudah-mudahan sing dihampura Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.